Nah iyalah urang kudu urusan roh, urusan roh. Awak diurus butuh dahar neangan, butuh nginum neangan. Kok roh fitrahna urang teu diteangan ka butuh roh. Emang roh urang teu butuh. Ketika roh ngadenge Al-Qur'an beda urang. Ngadenge bacaan Al-Qur'an roh urang beda. Lain deui. Sok derenge. Ngadenge bae urang adzan Mekah lain deui. Allahu akbar lain deui kali. Masyaallah muringkak bulu. Coba gak ngadenge urang Haji Pendi. Suara Haji Pendi teh lain muringkak bulu, muringkak leungeun bobog. Nah, ulah datang ka kos gitu. Nah, urang ngadenge Al-Qur'an lain. Ngadenge bacaan lain, ngadenge kitab-kitab lain. Roh makananana. Ketika roh teh lapar, hayang dibere dahar, ngaji. Sek. Eta teh ngaji teh keur dahar roh keur dahar, ieu kuari keur dahar. Anu seubeung mah hese. Anu nundutan geus sebeuntar roh tah. Eta beda. Roh bere dahar guru. Daharna naon? Asma Allah. Nuturkeun perintah Allah, baca Quran, zikir, sholawat, eta adalah makanan roh. Jadi makanan awak, makanan roh. Tinggal baik ku urang, kuari direnung, cik ahli thariqah mah, cik Imam Ghazali renung. Ketika orang ngerenung, aing silobaan mere dahar ka awak apa ka roh? Tinggal gitu doang. Renung. Awak sia bayu ku aing asa lapar dibere, minum dibere, hayang hees jang awak sok aing dituduh hayang ka awewe tinggal ceklak doang. Sia awak malah mah teu seubeuh hiji, sia dua malah mah. Aju ku ari keur rencana deui mun aya jahe mah ku sia deuk deui. Sia deui. Ayo. Sia deui, Habib Rozak bae pan genep kali kawin kana tanyana. Ye. Malah mantak aju ka Cilowo gak diusir pemajikan eta. Tuh. Kebutuhan sia mah hayu bae, kebutuhan sia mah dahar hayu bae, bahkan ke restoran minum gitu kene butuh es kopi. Yo, es hayu bae, ka awewe hayu deui, hayu bae terus bae sia mah. Ayo teu seubeuh hiji dua tilu hayu bae. Teu masalah. Ngan hartina sia de ai roh iraha ieu diberena.